pati santri ya tuh tenang wae ngitung bae we cenah geus payah balik-balik. Assalamualaikum salam seuseuri ya padahal mah kolot-koleng. Duh anak aing geus datang deui we. Bah, 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta. Boh. Aduh cakolot teh aing ngakak di anak aing. Ye, aya duit berangkat. Eueuh duit kula moal. Geus susul roba ada kira ka pondok deui pondok. Meuli ji Samsu kieu. Atuh nyaritakeun politik deh politik nyaritakeun ekonomi deh duit aing ngambala ya taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mani nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Allahu lazim, dak masak. Beres, beli botan, dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapana mah ngadagang naon gitu ngartoge. Geus teu nyawana naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeuleunna mah rokok padahal kesang bapa eta cucu tapi sugan boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah terus umatna kufur terhadap rasul-rasul ngabohongkeun teu percaya ka para rasul ku Gusti Allah umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuhna ka handap datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi Soleh kitu ken umat Kangjeng Nabi Yunus Kangjeng Nabi Musa terus
nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat nu baheula dikiriman Rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cik Gusti Allah wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha wallahu alamu bimuradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara. Diutus seorang nabi, kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna. Tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna kecuali ku kaula disiksa ahlina. Asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina. Teu percaya ka utusan kaula ku kaula, umat tersebut teh disiksa. Nah, eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil ba'sa'i asyiddatil faqri. Kesempitan, kesusahan, sangat susah. Wadharra'i jeung penderitaan gering. Baheula teh kadaritu. Ketika hiji manusia, hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar, ku Gusti Allah selalu dibere siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese. Timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia. La'allahum yatadarra'un. La'allahum yadurra'un. Dibere susah ku Gusti Allah. Dibere gering manusia. Maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri. Anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere gering. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang mun nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, mak urang baheula. Ngeunahna cente lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare, geus mah boros kalapa, boros panan pandan dan lain sebagainya didahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag
dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya datangga nu nurutan fajar suag kunya hareng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi gelah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yaknyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahareun teu ngeunah nu kos kaditu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu hari teh duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdidug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leletikanana ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ieu kege kaharti kakabehan ge kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula naon kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuk ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek kan dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kuali teh bisa ngazakat lain hayang ngasugih teh ingkur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lah kieu cenah kudu maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Assalamualaikum bangsa kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk masalah sih ieu mah doana bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang Assalamualaikum salam aduh kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kunaon emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah ieu mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh
dalil-dalilnya tuh gak salah. Mobil pleng nggak teka kiai. Asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam. Sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu, aya asar zuhur henteu. Kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sakaligus ulah. Henteu lah. Keur ngalamun mah sholat ngana ge. Ke henteu deui sugih. Dibere amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berak ya dunia tuh ngaranna plak datang deui kiai mage Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai kunaon saya aduh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula neuk mondok bae macem-macem sagede mondok neuk naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sagede dongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang pada tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset we tuh ya teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi Mami Toha doana kiai geus di Mami Toha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui masuk ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah dunyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui di datang senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu nah mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra teu pati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana anu diberenya susahnya gering ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu kesusah deket ka kiai jarah
ke kiai barang susah barang sugi henteu kudu loba jelema loba diurangkeun nu koskara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu tah engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae ku ari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dia ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teringat ke Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeheus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ke Allah persiapkeun urang yang menghadap ke Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik wari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 bae lah ke dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan ku hari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nantinya teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebabnya nama jadi wali ka abah
menangnya wali santri ya tuh tenang banget ngitung we supaya balik enggak lah seseri ya padahal mau kolot duh anak aing geus datang deui we bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot teh aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul bawa ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasa najan anu mikiran bae dia sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge geus teu nyaho naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu nya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan Masya Allah mantap kura inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuh ke geus di akhirat blak
Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hai, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kagak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah kagak sorga kan? Ji naon heula, ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun saha? Aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu tuh. Mana tuh rangkulannya? Oh. Bari ngarangkul bang ngarewas aja atuh ka sore. Jadi kumaha tuh? Usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran asa kaca kitab pan kitab nanti Bapak. Bejakeun ka Gusti Allah. Eta kitab nang ti Bapak gitu. Bejakeun ka ditu. Di cek ustad teh bisa gitu. Bejakeun ka malaikat beja. Beja, malaikat bebeja Gusti, jai aya nu ngotot bae pengusaha ieu. Hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus ngan meulikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Aduh, cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun Bapak. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Waun teh jeung kiai bejakeun. Waun teh jeung kiai henteu. Ieu mah budak pamosrongan ieu mah. Gaji tilok waun teu bareng teu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu cenah henteu. Cak Kangjeng Nabi liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya sih pernah teu liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba, pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah waun henteu? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai henteu silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Eueuh sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang, eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter dicekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nanti aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana udah ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang, ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket.
Oh ini penyakitnya cekel ping-ping lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa HS gesaknya nanti Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tunggu paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti apa duh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala summa badalna makan sayyatil hasanah tuliku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dengan boga anak hiji 2 ku 5 mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamak kikituan tekod masa abaan adra wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikeun tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam
lantaran diurang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa sarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke ku Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadhi adatu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya geus pakunu ada ma antum areh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas teh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masattu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wali walidayya la sabilu lajibati alayya jamu muslimin Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae Lebakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala
wa ta'ala. Ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut. Bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut. Pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai. Urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli. Sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap. Ieu mah guludug kilat mendung hujan. Sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug. Ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna. Ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya. Geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke ge oleng gejebur sorangan. Mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak. Moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek. Antep ka. Lupat sia, lupat di kieu-kieu doang. Moal ditembakkeun hook luru aing ka sia. Budak beladik goplak no kan bener kan. Paeh sia nama. Aki-aki tekudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung. Ayo saya kena naik paeh di luhur bateung. Nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah. Mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur meresap percis okos mega bae leumpang gunung gengke bae leumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan kari kakalek aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kos toge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah Raja Yaman, Raja Indonesia, hodang.
ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar turun geus. Coba Soekarno, udah. Kayak di udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cek Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan 5 nih mulkul yuk. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gedegeunana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun. Ngarantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Tah kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya so teh aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak.
muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 ku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya tuh di tes berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kedua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudnya nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh minta deui si mah gawena minta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabareh cenah mentana mio sabareh tah mio sia dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun meunang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor deui motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui geus bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada teh mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jaulurkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saja hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui panggil mui
ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia sahari tak mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal na dipanggil eta geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tablighur risalah wah jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan no iya wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampikeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiai na harita kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim bi'ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge
pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ngagena tak kasongek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kaya yang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju hayas deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti dek kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng si ieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh ndek lompat ka mana sia ayo sia dalu wa makun la ghaibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso li sohaikiha atawajang nimbang amal
bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatani aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kamawaro dapi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus cang amal goreng poek joreng nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ye ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal nyi hajina hoi mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae heula na eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dikenal tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tukul ge hampura tang geus rada deres sakitu mah
kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyongaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu urang dizarahan eta saja parsa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake li'ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke tetangga habak beres bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibeu ulah bomong berat antah tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur Rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah long lagi nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu
maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi. Ai tuan saha ma'asanaka wajhaka wa ma'asanaka khalqaka. Saha ieu kasep amat jeung bager amat. Ana nabiyuka Muhammad. Oh, ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat. Saeutik jasa cek ya na. Aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema. Cak batu deh 11 doang. Geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu. Oh, 11 bae kuat ka salamet. Tas salat 11. Nyana nanya heula, "Mas sana wajhaka kasep amat tuan saha jeung tita tadi tutulung bae." Ana nabiyuka Muhammadun. Oh, pohara ieu. Kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat. Nah, geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin. Geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah. Teangan di dinya tihang jang nyalan deui. Tungtungna lain baca sholawat. Tasbih ka mana, mata ka mana. Bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan atas tasbih teh nyaho nya. Barang hudang aya tasbih aing ka mana. Aduh ke baca sholawat lah mumpung orang hirup komo nunggus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi mantap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta atuh tah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu ja aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante ente ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai aya sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teu tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok gajar rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk biasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lajung teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangona mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut si ti kalekep kunaon kredit cek eta Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta
dikhawatirkan kelekep doa Masya Allah mudah-mudahan kurang kabehan kekat tinggaliku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga orang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.